Ta, meungpeung rine, meungpeung teh acan aya tamu. Ibu hoyong nyarios ke bapak. Nyarita naon? Rek naon, Bu? Aya naon? Naon atuh ieu teh? Naon? Ke bapak, tenang heula Pak, tenang. Yeuh bapak, urang teh panuju hajat. Cik atuh Pak, sing gumbira, sing cenghar. Yeuh mah ditingali-tingali ku ibu. Tita tadi bapak mangan baun we, ambek-ambekan. Kunaon Pak? Cik, kunaon? Aya naon? Naon atuh? Tenang atuh, Bu. Rek teu ambek-ambekan kumaha? Geus pugu rek hajat der. Suku kacuga ku paku. Teu kedah ambek-ambekan atuh Pak. Kedah nama bapak teh ngaraos syukur kacugakna ku paku. Cobi upami kacugakna ku linggis. Bade kumaha? Kamana wae ibu menyarita teh? Atuh dah lepat bapak mah. Tos terang bade hajat. Dur deui mariwe ngoprek kandang domba. Paku na pabalata. Panjantan kacugak. Ngomean kandang domba sote. Pedah pantok kandang narek lesot. Teu diomean mah paur atuh, Bu. Kumaha lamun keur parasmanan domba lepas. Pan riweuh atuh. Mangkaning domba adu wungkul. Kumaha lamun domba adu jeung semah? Bapak mah upami diajak nyarios teh sok teu puguh. Ibu mah lieur. Atuh da nya keur masuk kacugak. Jol deui piamakeun sejet. Aya naon deui bapak? Tinggal ke ibu. Tah, surat undangan. Gara-gara si Pudin. Jelema tah adol. Di sadunya ge moal aya jelema celebeung siga si Pudin. Kemana dia anak jelemana? Pudin! 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 Pak, kedah gogorowokannya orang si Pudin mah. Lalangunan we. Pudin. Kulan! Ya, jadi bawa ke. Badai naon juragan? Pudin. Si laing dititah nyieun undangan ku dewek. Di mana si laing nyieun undangan ieu? Di sitekan kan rencana abdi. Terus nanaonan? Dina surat undangan ngaran dewek tukangna make SH. Pan si lain ge nyaho dewek mah lain sarjana hukum. Era dulu ku batur. Ieu mah kieu kan. Basa abdi kasih tekan di ditu terus aya jalmi duaan. Terus sami bade ngaramal serat kulemang. Tah, dua nana oge anu garadu hajatan ge ngarango esa. Gitu. Terus gitu kan. Tah, abdi ge nurutan we. Jarangan juragan di pengkarna nganggo SH. Da emutan abdi mah pasti SH teh singkatan tinu Sohibul Hajat. nya. Si eta mah kitu dah. Dasar jelema ceuleupeng si Pudin mah. Nah, tuh ari maneh Pudin, aya-aya wae. Terus nanaonan ieu? Ngaran dewek Suminta, kunaon euy? Di hareupna teu make R, Raden Suminta gitu. Lah atuh Pak, sawios teu nganggo R oge. Da teh sahurup mah moal aya pangaruhna. Cok saha, Bu? Cok saha euy pengaruhna? Leungit sahurup ge beda harti atuh. Geura we. Ucing. Leungitkeun huruf G-na jadi ucin. Jelas beda atuh. Ari ucing mah sato, ari si ucin mah tukang cukur. Manya aya ucin dahar berit. Tuh kira-kira di mana tukang cukur dahar berit? Teras Bandung kan. Teu aya huruf G-na. Janten Bandun. Bandun kota kemban. Kan nganaguna gaya seri kan. Motor mah bodor sia. Lieur ka aing ge. Geura we, ucing, upami taya gena, pan jadi ucing. Eta mah bodohan bapak bieu we. Kumaha ari nya salah lieur aing mah. Nah, atuh pala atos, nu kitu mah tong jantan emutan. Udah kesel. Pudin, Abdi kan? wayahna we. Si laing init ka kandang domba, tingali. Domba dewek bisisan di paraban. Nah. Terus si lain ka dedeui. Karti. Kartos juragan. Ieu sekalian bawa undangan. Pasieun ka domba kan?
Lain biceung. Bangga kan? Boga bujang teh ceuleupeung pisan. Kesel bapak mah Bu. Ibu anu kesel mah bapak. Nuju hajat kieu bapak masih keneh we ngemutan domba. Nya atuh Bu. Da eta teh domba mahal. Ieu, kira Bu. Ai naon atuh jeung dikenangan sagala. Bu. Domba bapak teh domba mahal. Kamari ge domba anu tandukna hideung. Rek aya nu nukeran ku motor. Bade digentesan ke motor mah tuh Pak pasikeun we. Oh da itu nambungeun. Buka sugantenya. Iya bapak. Cing atuh. Tong kabina-bina teuing resep kana domba teh. Tuh tingali batur mah ka kalantor. Ieu mah enjing-enjing keneh riweuh ngamandian domba. Nah make kudu era Bu. Da wajar ngamandian domba mah. Lamun unggal isuk bapak ngamandian tiang listrik. Kakara ibu era. Jeung deui bapak mah da ngamandian ge make calana. Lamun kaluhur make kaos sangsang ngungkul ka handap teu make nanaon. Kakara bapak ge era. Bapak teh domba diadu-adu teh khawatir. Yeuh bapak sok ciptakeun ku bapak. Kumaha lamun bapak jadi domba? Teu bisa. Di mana aya domba hajat? Maknya aya domba Raden. Ya Allah. Tobat Gusti. Bapak, ibu mah mau ngelingan hungkul, bilih jaga bapak maotna ditenggar ku domba. Nu lain-lain wae ibu mah. Di mana aya jelema paeh ditenggar domba? Lamun bari neungar tandukna digantungan dinamit, kakara bapak percaya? Aduh Gusti. Diajakan nyeres teh sok teleras bapak mah sesah. Yeuh bapak, da bapak mah terang. Ku resep-resepna bapak kana domba, da ngalindur ge jiga domba. Iraha bapak mah teu ngarasa. Sumuhun da bapak mah moal ngaraos. Nuju tengah hongi tejol, jurung gunung, beri nyirintil. Jedak we mesta ka bapak kana ranjang. Da ibu teh watir. Wae jukut kena lambai bapak. Pulang deui we bapak teh. Aya-aya wae ibu mah. Nya bapak mah. Saha nu nyelukan mana? Surpudin abdi sauran ku juragan. Henteu, teu rumasa aing mah. Ini kali teh jam. Ijam. Tong ka ini cicing heula di dieu. Kami aya perlu. Yeuh bapak. Ibu mah sanes heureuy nya. Saur sepuh oge jalmi mah kumaha amal perbuatanana. Sok aya bapak wartosna eta teh. Malim oray maotna dipacok ku oray. Malim buaya pupusna ku buaya. Ai mana nanaonan atuh? Lah teu percaya bapak mah. Geuning paraji Allah nu maotna digegel ku orok. Lamun kitu mah meureun tukang lotek oge maotna direnos. Bapak mah karunya ka tukang cendol, meureun maotna tadi kocek. Ari maneh naon atuh? Ampun aing mah. Bapak, eta teh kasauran sepuh. Tong seueur kabuktosan tong diheureuikeun. Nyai Ijemnya. Leres juragan. Tong tebi-tebi contona tatangge abi. Tukang oray 5 dinten kapenger pupus. Nuwatir abdi mah juragan. Dipacok oray pan pupusna teh Ijam. Sanes panyaot petukang sa. Rari maneh atuh? Asa lieur aing mah. Aya deui juragan. Sok sia ngacapruk. Leres ieu juragan. Tatangge pun uang. Pada melana teh sadinna teh tukang nguburkeun. Maotna ge dikubur. Nyaho aya wae si Ijam. Ini Ijam. Ini salieur aing mah. Ampun Ijam. Adil. Wah. Oh, nu sahulun boga bujang. Boga bujang kabeh nu sahulun. Lieur ka bapana ge. Kumaha tuh teh Bu? Barudak tita tadi di dangdanan rek kawin. Wayah kieu can jebul keneh. Sumuhun ya. Kamarana barudak teh da kasalona mah bapak tos tita tadi. Urang telepon heula nya Pak. Ampun aing. Halo?
Sarang salon ibu entin. Pak, sakedapnya. Baru dak teh kumaha tos arangkat aja. Sariweuh. Hajat ngawinkeun budak asara riweuh. Baheula aing kawin teu ngariweuhkeun anak. Kumaha teh? Keriweuh der ditawaran koran. Bade koran Bapak? Naon Bapak? Naon Bapak? Nah, dewek teh Bapak maneh? Oh, punten bade koran juragan. Tah, kitu nyebut juragan. Berita hangat kan? Seorang perampok ganas ditangkap kan? Nanahaon ngerampok ganas. Ganas maloba di mana dewek teh kudu dirampok. Kan kan. Ya hiji deui kan. Seorang pejabat diduga terlibat korupsi kan? Naon anehna. Lamun aya pejabat diduga jujur sekali, kakara beritakeun ka dewek. Gan. Kalau merat kabur kan? Teangan siapa siap. Teangan. Keuyahan neangan duit di dia dibawa ke lemurna ke luar negeri. Teangan nepi ka panggil. Ini teangan. Dimana satu kan? Ampun ya asal lieur kieu aing mah. Koran berita hangat. Koran berita hangat. Saha. Halo? Halo? Sareng saya? Sarang ibu. Sareng ibu. Ari ibu di mana? Caket sarang bapak. Deket bapak. Semua. Ari ibu dan naonan atuh. Bapak mah mau kayak imutnya. Petugas keamanan tas sarumping kacan. Heueuh. Kamari eta si Dudung dititah ka dieu, can datang keneh. Kamar. Tah. Waalaikumsalam. Kebenaran. Panjang umur si lain euy. Kakara diomongkeun ku dewek. Kumaha euy? Nah, kemana si Aceng? Tadi ku abdi duaan disamber Abu Mina. Nuju rame kan? Nuju pasiasang istrina. Rupina mah engke tangtos ka dieu, upami pasiana tos beres. Kakara ge digawe sapoe si Aceng. Heuh awas euy. Jalankeun tugas sing hati-hati. Siap bos. Anjir euy. Kalde bodas narik padati. Ada tugas sing hati-hati. Beres bos. Ampun aing mah. Kade euy. Perhatikeun parkir mobil tamu. Siap bos. Anjir euy. Pangmeulikeun kikir jeung jajamu. Perhatikan parkir mobil tamu. Siap bos. Ampun aing mah. Wah, geus juga raja-raga. Siap. Heula. Memeh jaraga mah mending ge dalahar heula tuh. Jung, ka dapur. Siap gan. Anjir euy. Ka kali jaga ka sempur heula. Memang gagak ke dapur heula. Beres ya. Salah lieur boga anak buah. Eueuh nu bener pisan. Aya naon deui? Kalah cengek, kalah sosin. Manuk puyuh jeung galatik. Lamun naik harga bensin,